bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh rantau sering kan syukur euy aing warga negara Pringgandani ai kitu tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh ieu teh heeh ulu ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bak bang us batik bang tik pro sebab bodong siapa bokok hartos tauhid itu dah karunya gitu bisa apa ya atuh hapunten hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seuri goblok dina si aing lain marukana mun aing ngabodor aing teh itu serius bukan heureuy aing teh